kayak biasa. Kapan kayak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kini sepuh sadayana, kiwari insyaallah grup Sunda Galuh baris mintonkeun kaparigelan upacara adat mapag panganten pameget sejadi kawitan. Nyanggakeun sapulukaneun wilujeng nyaksena. Wah, dua lengser. Cobaan jika kedua. Gerak ayam anak kau. Kamana ieu lengser? Enggal kedua, enggal kedua. Unjuk sumpah. Wadatang nyumponan penyaur paduka. Dupi maksa aya pikir sana. Agar Wa mual bade baha, wa mual bade izin sila bengkok sirembah. Wa sayogi ngalaksanakeun pancen di selirang paduka. Bujeng hingga kapungut marga tanaga larapati kasangakeun. Nuhun waya. Ayeuna kudu ngalaksanakeun pancen di kaula wa. Tuh anu magimbuk di belah ditu. Anu ngalet ngabandalet anu ngemat-ngematnya tang pinang teh eta teh pan anak kaula wa. Ngejakeun ka aranjeunna wa ditunggu di dia ayeuna pisan. Unjuk sumpah wa sejamian mancen tugas di salira paduka. Yesi. kasih gelis ini saacan urang nuwikeun ieu lalakon, saacan urang nuwikeun ieu lalampahan. Aki arek tulung heula ka Gusti Nu Maha Suci, ka Allah anu Maha Kawasa. Sangkan urang sadaya aya dina panangtayungan mantennya. Urang menekung kanu Maha Agung, urang ngucap rata kah yang masuk mengrupa haluan raja. Urang rajahan heula, urang campean heula ku aki kasih gelisnya. Pun sapun kanu Maha Agung anu nyebatkeun payakun ular sakun kersana jelek ngadeg pangawasana. Di langit pating kareutip, di bumi pating polisi kumalar di alam lahir. Bari uji sihing Gusti kecapna alhamdulillah, kecapna alhamdulillah, alhamdulillah. Uji sihing Gusti kecapna alhamdulillah, alhamdulillah. Raja doa raja, raja menang maring Allah. Dina hati anu wening, dina rasa urumasa, dina hati anu basket, dina iman, dina Islam Nabi Muhammad, kitab Al-Quran
Karim Allahu Akbar Syakitu Raja Tiaki Masyakitu nyampe Tiaki makasih tulisnya mudah-mudahan lulus rahayu berkah selamat tidak tuaan kanca kurang turunkan ilalakon kurang teraskan ilalapan hikun gak pake agen incu dewek berangkat syekulis incu haki bahagia kasihnya alah kanca dewek teuing ka dieu teh sorangan jeung sinini aya paribasa di dunia aya dua papasangan aya berang jeung peuting itunya aya tukang kenang jeung karpeta wayahna ka sinini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur itu urang ya nini ka dieu geubatah didaguan berbek ieu ya Di
Gusti lagu aki beli capek kieu. Aduh Gusti lagu. Meni jiga lari rek gitu. Hingga teh wayahna ini ya dengekeun. Urang mah kap naon eta teh di luhur. Sugan teh engang. Wis lain engang eta mah. Daun tinggian. Tah eta. Waduh. Himber sugan teh naon? Ya dengekeun ini. Urang kapeto ayeuna pikeun ngabageakeun pikeun ngahibur incu urang tuh tingali anu gagah anu kasyep anu geulis anu herang anu mencrang alah aki wayahna si lain kudu ngadoakeun ini piraku teuing atuh piraku teu ngadoakeun ka incu sok ngadoakeun nya hayu atuh urang bari silaturahmi ka ditu nah urang silaturahmi bari ngadoakeun wayahna ngadoa urang malin barang pentaka sugan urang teh aya teka tingali nininya alhamdulillah tuh geningannya prung kancah urang hiburan heula dek kaul ya
Mundur saya mundur. Langsung. Ya. Alhamdulillah nu kaset raspati kantos dugi payunan urang ayeuna urang gunting pita heula pamuka lawang carita mangga dipasihkan gunting si A mohon ayo cepengan A Bismillahirrahmanirrahim. Antara dengan kiri kanan cepengan. Nah, kiri kanan. Nah, siang gunting. antal kenela. Jaga angkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yakin pegat? Alhamdulillah. Cepeng heula. Nah, ayeuna cepeng kalung manglena ku teteh. Mohon. Nah, gitu. Tahannya. Kembang tawis pangbage Tahan. Malati tawis kasih manggai gerak tampi harum Bepayun. Tah. Alhamdulillah. Salim. Nah, Sing mami fotografer. tahan. Salim. Sun kening. Salim. Sinarang Rama. Teteh. Sama si Bapak. Iya. Besan, sinarang besan. Teteh, mangga kali si anak kali. Mangga di aturan tali karena porsi didanggalingkan.